Aku tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab. Dayana mudah-mudahan para pemimpin orang dipaparin ku Allah kakiatan kanggo menteladani nan rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ece eueuh panghebat-hebatna pamimpin iwati baginda Rasul. Meskipun di Perancis aya nu ngaranna Napoleon Bonaparte, seorang panglima perang yang luar biasa. Meskipun Afrika bangga dengan pemimpin yang hebat yang bernama Nelson Mandela. Meskipun Jerman punya pemimpin perang yang hebat yang bernama Adolf Hitler, Libya dengan Gaddafi-nya, tapi maaf Ece, kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kalau harus disandingkan dengan baginda Rasul, masih jauh. Termasuk proklamator kita Pak Insinyur Soekarno, kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, masih jauh. Tidak ada pemimpin yang hebat kecuali pemimpin kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti aja, pemimpin kita adalah pemimpin yang hebat. Tidak ada satupun sejarah yang mencatat kumaha Bung Karno lamun tuangna. Betul? Soekarno memang diteliti kumaha proklamasikan Indonesia, tapi Soekarno teu diceritakeun dina buku kumaha lamun Soekarno tuang. Bung Karno teu pernah diceritakeun sampean mana anu dilengkakeun ku Bung Karno, di mana-mana Soekarno bade lebet ka jamban, ka masjid. Kanjeng Nabi mah ece tong boboro tingkah anu badag, tingkah nu leutik na oge dicatet ku sejarah. Bahkan 1400 tahun kapungkur dugi ka urang ayeuna aya dina zaman milenial, zaman teknologi, tetap naon anu dicontohkeun ku baginda Nabi ternyata tidak bisa disalahkan oleh ilmu kedokteran. Kapungkur baginda Nabi nyontohan kulem ka urang, di mana-mana urang rek kulem cek Kangjeng Nabi wayahna hiji yang hareup kiblat, sabab ternyata poros dunia aya di kulon. Nomor kedua cek Kangjeng Nabi, di mana-mana anjeun rek kulem wayahna anggota tubuh anjeun anu paling katuhu kudu dihandap, anggota tubuh nu kenca anjeun kudu di luhur, tegasna urang kudu nyingir ka belah katuh. Diteliti aja ku orang Jepang. Kok orang-orang kedokteran Jepang sugan we cenah ieu Muhammad salah nyontohan sarek model gitu. Lamun salah rek dibejak-bejak ka umat Islam supaya dibejakeun ka umat Islam nepi ka kiwari aya salahna Muhammad teh sampurna. Diteliti aja, Masya Allah, apa penelitian Jepang membuktikan ternyata tidur yang paling sehat adalah tidur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lamun bapak tidur ke belah kenca Pak, insya Allah lambat laun bapak bakal gaduh penyakit jantung, dimimiti pembengkakan jantung paling minimal anu bakal tiba karena diri urang. Aya anu gaduh penyawat jantung di dia aya, pembengkakan jantung aya. Bilih aya ece bisi eta teh salah sawiosna lain tina tuangeun, bisi tina salah pulang nyaeta tidur ka belah kenca. Nah Ustad, tidur ke belah kenca maki jeung matrak menyebabkan penyakit jantung. Tinggal dina ilmu biologi ece umat Islam aya jelema ece mau disebutkeun ngaranna, aya jelema anu coba ngabandingkeun baginda Nabi jeung Soekarno pajarkeun teh cenah mana anu lebih hebat, Soekarno atau Nabi? Gelo eta jelema. Soekarno mah batu bata sakumaha hebat oge ya. Kangjeng Nabi mah batu permata. Percaya teu? Yakin kudu yakin aja kade. Ayeuna zaman media sosial loba memprovokasi ka urang, loba rek hancurkeun nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah kudu keukeuh yakin, saya yakina bahwa baginda Nabi leuwih mulia tibatan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mah batu bata, Kangjeng Nabi mah batu permata. Insinyur Soekarno mah manusia biasa, Kangjeng Nabi mah manusia anu luar biasa. Yakin? Insya Allah.